zaman baheula rea pisan rupa kaulinan getik jutik bacakan jeung rerebonan sonda galah kobak jeung ngaduk kaleci lamun ulin babarengan tenyurangan sukan jeung eak-eakan nguyuh akur babarengan seuyunan tapi kiwari teu katingali deui teuing keulinan anu ilang kakubur ku jaman nu cenah leuwih modern padahal mun dititenan lampahna budak ayeuna ulina seseranganan tisuk nepi ka sore ukur mencong kana ape pohoka sagala rupa bari asa jati kasili ku junti harata urang Sunda kasili ku banda dengan nu cenah leuwih modern padahal sok ngilakakeun urang lali kana wanci bijaksana tur taliti ngagunakeun teknologi sangkan teu jadi mamalah zaman baheula rea pisan rupa kaulinan gatik jutik bancakan jeung rerebonan sonda galah kobak jeung ngaduk kaleci lamun ulin babarengan tenyurangan sukan jeung eak-eakan luyuh akur babarengan
bijaksana tur taliti ngagunakeun tek